Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabuh 10 pas upami di Kuningan mata suami Pak. Benten asami. Biasana upami di tuma pamiwangi teh sok tunduh. Sami deh. Kumargi tos tunduh jadi manggawe arwih. Mangga. Kumargi di dieu ge ternyata ngajawab salam wae oge teu mampu. Halo. Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. في قدرته ونصرته ومجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه أسوة حسنة لجميع أمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anu kupribados dipihormat sadaya para aparatur pemerintah tiluhur deui kahandap wabil khusus Bapak Kuwu sekaligus sahibul hajat nyatana Bapak Haji Cucu Sunanta sinareng kulawargi khususna garwa mantena Ibu Hamidah anu kupribados dipihormat sadaya al-mukarramun para alim ulama para kiai para ajengan para ustaz para sepuh tokoh masyarakat anu tetiasa disebatan hiji-hiji asma'na kalawan tengirangan hormat pribados kamarantena bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat sami anu dipihormat mudah-mudahan urang sadaya paos yuswa bari diberkahan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah anu amar watasuta bingahna kagiri-giri paripawa sepuh lir kagunturan madu kaurugan menyan putih dina wengi ayeuna kalawan kudrah iradah insyaallah disarengan ridho mantena alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung silaturahim amprok jonghok tepung lawung hempak merbayaksa di ieu tempat anu mulia kalawan silaturahim urang dikaitkeun sareng acara anu mulia nyatana dina raraga tasyakur walimatul khitan
rehna insyaallah enjing putrana Bapak Haji Cucu Ibu Hamidah anu nami Cep Muhammad Rafan Aramdan bade dikhitan. Salaresna Pak, pokokna urang kumpul di dieu teh mung tilu. Kahiji sejak silaturahim, nu kadua idkhalus surur. Ari idkhal teh hartosna ngasupkeun, surur hartosna kabungah. Nu dimaksud di antawisna kieu bapa ibu hajatan, ari pek tatangga teu daratang, dulur teu mantuan, kira-kira bungah atawa sedih. Maka hadirna bapa ibu di dieu ngajadi kabungah kanggo sohibul hajat, disebatna idkhalus surur. Urang Sunda mah sok nyebat ngiring bingah. Insyaallah pahalana ageng payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nu katilu nu paling pokok tina kempelna urang wengi ayeuna nyatana ziyad doa, wabil khusus kanggo Cep Muhammad Rafan Aramdan, umum kanggo turunan urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun turunan anu sehat zahiran wa batinan. Amin. Aya dina panangtayungan Allah dijantenkeun murang kali anu kiat iman, luhung ilmu, jembar ku pangabisa, dijantenkeun murang kali anu saleh salihah, rizqina gampil seueur halal tur berkah. Mudah-mudahan janten kabanggaan wabil khusus kanggo ibu ramana, umum kanggo sadayana dunia sinaran akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanggeus amin berarti geus. Da ari dinu hajat mah nu pokona ngadua. Nu batak sok aya tulisanna teh pan mohon doa restu. Sanggeus ngadua kakarek bisa nyatu. Matakna bapak ibu mah geus dibagi senek, aing mah acan. Dacan ngadua, nu batak pan ayeuna mah tos ngadua berarti tinggal naon, Pak? Heueuh nyatu. Ai kitu rek dibere kudu hajat ahkeun wae da mawa abdi ge. Alhamdulillah abdi ngadeg wios, Pak. Ya teh asa tebih teuing abdi teh. Bu. Wengi ayeuna urang sadaya kempel di dieu teh dijudulan tasyakur walimatul khitan. Maka abdi oge ngobrol teh moal tebih tina syukur sareng khitan. Kahiji Pak aya bahasa syukur. Ari kecap syukur mah salaresna teu aheng kanggo urang. Da urang sok nyebat syukur paling henteu urang sering nguping kana kecap syukur. Malah saur kiai, saur ajengan, saur ustad di mana pangaosan, jalma nu bagja mah nyatana jalma nu tos tiasa syukur. Nanging di antara urang seueur jalmi anu apal kana ngaran ngan teu apal kana rupa, modelna kana syukur, ngaranna mah apal ngan rupana teu nyaho. Maka akhirna loba nu ngagunakeun kecap syukur tapi salah nerapkeunana. Jadi syukur teh sok aya nu pake mu puas. Leres teh. Model ibu gaduh murang kali alit keneh lulumpatan wae terus dicare ku indungna teh, jang tong lulumpatan wae bisi labuh maneh teh laleur, ai pek manyaan teu beunang dicare, akhirna gubrag teh labuh. Cek indungna naon nya, cek aing ge teu ngadenge syukur.
nya bener teh gara-gara naon Pak teu nyaho naon ari nu disebat syukur. Nu paling gampil Bu, emut-emut. Syukur itu apa? Syukur itu artinya terima kasih. Syukur teh hartosna hatur nuhun. Kasaha urang kedah hatur nuhun? Ka setiap anu maparin kasaean ka urang komo hakikat nyatana ka Gusti Allah. Matak abdi gaduh dongeng Pak. Sawios ngadongeng. Ada teu sawios ge bade. Da geus diniatan ti imah keneh rek ngadongeng. Wios Bu. Jadi kocapkeun Ibu di hiji kota anu ageng malah ieu kota teh nyatana jadi ibu kota negeri Saudi Arabia. Teu aya sanes kota ieu teh nyatana kota Jeddah. Sanes kota Jeddah, kota Riyadh. Di ieu kota Riyadh teh manusia seperti biasa aktivitas ngan dina hiji waktu dina ramena kota Riyadh ieu aya hiji jalma anu tos sepuh umurna 70 tahun aki-aki kabeneran lalaki. Heulah protes da bener cicing. Ieu si abah teh Ibu nuju lempang di sisi jalan ujung-ujung golepak labuh bari manehanana teh terus pingsan si abah. Padahal teu naon ujung-ujung pingsan. Maka sadayana nu aya di eta tempat ngaraos bingung-bingung anu teu manggih tungtung susah manah taya sudana. Sabab ieu si abah teh geuningan ujung-ujung pingsan kitu kaayaanna torok tok. Mun cek dina wayang pacok aya nu kitu Pak. Atawa teu nyaho. Ngan bedana teh kieu lamun dina wayang mah da hiburan teh matak nu nyawerna ge galede. Komo nu ngurus hajat dan nu hajatna pakuwu jadi sadayana para petinggi desa mararaju di nu hajat lamun aya hiburan mah tapi da aya pangajian mah henteu da ayeuna ge teu nyaho maju moal Pak teu da sok api-api teu kadenge ari ngomongkeun nyawer mah piraku kudu digeroan. Halo Bu, nyapan ieu panggung gede ge geuting geus aya naon ieu teh? Ngeus geus aya dangdut, teu cek operator nu ngomong. Ngeus dangdutna atos. Biasa berarti kiai mah dianggapna teh cleaning service bagian pembersihan. Batak sok ditungtung. Aya nyawer 2000-an. Padahal mah kuduna leuwih gede ka abdi mah. Halo Bu, nyapan digerowan teh geuningan majunya. Pak Kadus mana Pak Kadus? Paulis mana Paulis? Di payun. Nu mana ngacung atuh Paulis mana jiga nu sieun. Doa aing nepi ka camewat wae Paulis teh. Pancok digerowan nih Paulisnya aya di nu hajat da tadi ge dangdut nyawer Paulis teh na piraku ka dieu henteu. Wios abdi heureuy kikieuan Pak. Ada padahal mah teu heureuy Paulis. Hanya pan mun digerowan geuning Kang Ajengan, pan digerowan teh da maju na hajat bagini. Cimareme geranya Pak Ulis Mekar Harja anu bager. Aya Pak Ulis Mekar Harja. Cimareme mah nya kadungo orang. Palebah buah batu geranya Pak Kadus. Aya Pak Kadus.
ai buah batu manya dayeuh kolot. Ari sare geranya ibu ai sare manya dinu ngora palebah nyatu geranya bapak nyatu mah nya dinu kolot. Eta pinter ngaranna Cimareme kadongora tuluy buah batu dayeuh kolot sare mah dinu ngora nyatu mah dinu kolot nu kolot mah sok pinter masak ngan teu pati kanjat diajak sare. Meureun da abdi macan ngasaan nu kolot. Halo Bu. Bu. Sok atuh ka hareup. Kumaha ieu teh? Bu. Teraskeun tong ngagaranggu wae abdi keur ngadongeng. Si abahna teh naon Pak? Pingsan. Emut-emutnya. Ieu dongeng sanes dongeng karangan, sanes dongeng bohong, tapi dongeng kejadian nu nyata. Barang si abah pingsan, akhirna diriung ku jalma nu aya di dinya. Sanggeus diriung si abah teh teras dicanak ka rumah sakit. Begitu di rumah sakit si abah dirawat. Barang dirawat karena napasna ripuh, akhirna dibantuan nganggo oksigen. Tina tabung teh lain tabung gas tabung oksigen. Satengah dinten si abah dirawat ternyata tiasa siuman sadar eling si abah tina pingsanna. Torojol dokter sumping abah alhamdulillah geuning tos sadar. Wayah nanya bahnya sanajan tos sadar ku abdi bade diparios heula. Upami hasilna sae si abah boleh mulih tapi lamun teu normal wayahna abah diteraskeun dirawat diparios ku dokter ternyata si abah normal maka kata dokter si abah boleh pulang dirawat ngan saukur satengah poe ngan saur dokter kieu abah satu acan mulih wayahna ka bagian administrasi heula pan kitu paulisnya biasa boleh pulang teh ulah mantok acan mayar mah laras teh komo nu make BPJS mah tepati ditanya matak abdi mah lamun ditanya teh bade nganggo kartu naon Pak henteu aing mah teu kartu-kartuan ceuing teh matak abdi mah tara make BPJS abdi mah paulis daripada make BPJS abdi mah mending kene sehat demi Allah aing mah bener teh atunya heueuh sarere oge mending kene naon sehat maka urang ngadoa mudah-mudahan sadayana sehat zahiron wa batinan bari diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Emut-emut Pak si abah sumping ke bagian administrasi. Saur bagian administrasi kieu abah dirawat satengah dinten eta teh saleresna gratis teu kedah bayar. Nanging si abah teh ngagunakeun oksigen satengah dinten wayahna abah ieu tagihanana. Jadi tagihan oksigen wungkul. Barang ditingali ku si abah nyatana jumlah tagihana 600 real. Pan di Saudi Pak 600 real. Ai sarealna teh 4.000 kirang langkung. Sabaraha? 4.000. Etangkeun 600 kali 4.000. Lila aing mah 2.400.000. Abdi mah geus langsung nyaho da ngitung ti imah keneh. Nya heueuh atuh. Si abah barang ningali tagihan sakitu nangis Pak. Ngabangingik tarik. Ari saur bagian administrasi teh abah lamun memang abah teu sanggep mayar mawios teu kedah mayar. Tapi abah ulah nepi ka ceuring di dieu disangkana ku abdi teh dikukumaha. Saur si abah naon cep abah lain teu sanggup mayar artos sakitu. Da abah oge gaduh. Ai saur admin atuh kunaon geuningan abah ceuring. Saur si abah kieu abah ayeuna
umur teh kirang langkung 70 tahun. Nembe abah dirawat nganggo oksigen setengah poe kudu mayar 2.400.000. Kumaha teuing lamun abah ditagih ku Allah ti mimiti aya dina rahim nu jadi indung nepi ka detik ayeuna nganggo oksigen ti Gusti Allah sabaraha triliuneun abah kudu mayar ka Gusti Allah. Matak ceuring ge kitu ingat betapa besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kahartos teh Pak? Kahartos teh Bu? Maka kieu ku abdi di bejaan hirup mah ulah asa pangsangsarana dasa benerna sangsara-sangsarana urang tetep nikmat Allah aya di diri urang bari teu sanggup ngetang. Buktina tong boro 70 tahun kudu ngitung renghap ti nembe we isa nepi ka ayeuna geus sabaraha kali renghap Bapak jeung Ibu? Pan teu ararapal hartina teu kahitung kakarek oksigen wungkul acan tuangna acan leueutna acan sehatna acan anggoanana acan sasanes-sasanesna. Nikmat ti Gusti Allah begitu banyak tidak akan mampu untuk dihitung. Betul? Maka urang teh kedah hatur nuhun. Nubawi upami nu uninga mah aya nu sok sholawat teh dina YouTube ban sok aya namina Habib Syekh uningan teh Pak. Uninga pan Habib Syekh mah kitu diantawi syairna teh sok aya lisani bihamdillahi qad a'lanat syukran على نعم لا أستطيع لها حصرا على نعم لا أستطيع لها حصرا. Biasana disetel ku operator mun wayah dahar. Dayeuna ge jigana teh geus wayah. Halo Bu. Ngalartin teh uningan tapi Habib Syekh Bu uningan teh Bapak uningan teh Paulis uningan Pak piraku tapi syairna nembe apal tamun nu ieu apal ieu wanci burit suryarik pamit hujan letih ngaririnci kingkilapan pating kolepat sisi basisir jayanti mangsa sarep narek datang tuluy lain bantuan ulah sok pura-pura teu apal tuh nya cek aing ge ai kanu bener mah ngaharulang wae ai palebah nu kitu mamani tuluy-tuluy. Halo Bu. Bu seneng sholawat teu? Abdina ros seneng sholawat teu? Ya emut-emutnya, emut-emut Bapak Ibu sadayana, emut-emut. Kasauran Syekh Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah. Mantena nyebatkeun teh kieu saha jalma anu bakal ditakdirkeun sae ku Gusti Allah hoyong teh amin ya Allah ya Rabbal emut-emut saha jalma nu bakal ditakdirkeun sae ku Gusti Allah maka eta jalma letahna moal berat kanggo maos sholawat osok tara osok sholawat ulah era-era ceu nu ditukang ngajawab we osok sholawat tah di Sunda mah aya kungsi aya osok aya ahli naon kungsi ai kungsi mah sakali dua kali kungsi ka kota kungsi sabaraha kali sabaraha kalinya dua kali meureun
eta kungsi. Aya deui osok. Aya osok mah leuwih ti 2 kali nganjarang. Osok ka kota osok berarti leuwih ti 2 kali nganjarang. Ibu osok sholawat osok pan memang leuwih ti 2 kali sholawat teh nganaon. Heuh kitu. Dan alus manaon ahli. Naon ahli? Ahli mah gaduh amalan maos sholawat. Sadinten minimal 100 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osok tara kikituan osok sabara ratus sabara ribu sadinten teu kaetang heuh datara eta teh ai teu kaetang matara siga nu ditanya ibu gaduh tabungan di bank sabaraha miliar. Jang mak mah teu kahetang heuh da teu gableng. Aya eueuh atuh rek ngitung naon Pak? Leres teu? Nauzubillahi min Bu. Ieu emut-emutnya. Biasana ge paling sholawat mah eta we ibu-ibu mun rek majelis taklim geuning kiai. Nya biasa bari langganan sholawatna tidak eta-etana nu apalna ge sholatullah bari jeung tara bener bari gugupai sholatullah salamullah ala toha eta ieu calikna di dieu heula teu geing dipengkar rasulillah sholatullah jeung saha karah ka dieu pan aya karahan di dieu mah. Salamullah ala yasin habibi lain diajak atuh si Eti si Ici si Nengsi si Kokom tawasalna bismillah sok geser ke belah dia wabil hadi rasulillah ieu usan wayah kieu can datangnya keur ka mana atuh wa kulli mujahidilillah goblok ustaz we yakin can datang kene bi ahlil badri ya Allah ta ustaz eta teh sok aya goblogan hatena mah lamun telat mah leres teh matak pun guru ka abdi kapungkur ngadongengna kieu saur pun guru pang tegenah na jadi ajengan lamun jamaah di masjid sholawatan bari jeung siga nu makruh gara-gara urangna can datang baheula mah teu percaya ayeuna mah bener pisan Pak. Nya leres teh. Halo Bu. Naon cenah Bu? Sholawat. Leres? Bade kumaha we sholawat mah gayana mah da meunang ieu aya nu kieu. तेरे लिए हमको जिए हो तो है सिए. Eta mah lain sholawat sia teh Sahrudin eta mah artis India teh Sahrukan heueuh panjang si Ajol teh nih तेरे लिए हमको जिए हो तो है दलमी बगन करती रहन चाहत है तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए हमको जिए हो तो है सिए. Ganti lamun hayang menang pahala mah ku sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah Ben Sahrudin meureun kitu sholawatna tapi da percuma ulis teu maju-maju lah aing mah
Contohan Paulis aminu diharap ieu teh maraju kabeh karunya ibu-ibu nu ti tukang we maraju nya punya. Heuh sok ibu nu acan kaharep. Halo, wah Paulis geus mulai ngodok. Halo Bu. Bu, teraskeun naon cenah jalma nu bakal ditakdirkeun ku Allah janten jalma anu sae maka ku Allah letahna moal dipasihan berat kanggo maos sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tah insyaallah raringan kana sholawat insyaallah pibagjaeun dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal ngan abdi mah ngadongeng teh sanes nu eta nu tadi saur sair nu tadi lisanku bihamdillah dengan memuji Allah kalimahna alhamdulillah qad a'lanat nyata ngajelaskeun kalimah alhamdulillah syukron kana syukur ka Gusti Allah hatur nuhun ka Gusti Allah kana naon ala ni'amin kana pirang-pirang nikmat la astati'u anu abdi moal mampu laha kana ni'am hasron kana ngaringkasna kana ngitungna moal sanggup saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak minimal nyirikeun hatur nuhunna urang naon alhamdulillah. Halo emut urang barang bere kabatur pancak urang teh mah ibi hatur lumayan eta jalma nu dibere ku urang tuluy kieu nuhun ngomong nama nuhun tapi bari baeud kasinggung moal urang nu merekna nuhunna bari baeud nu kadua saenggeus nuhun bari baeud eta barang nu dibikeun ku urang kamanehanana dibandingkeun hareupeun urang keneh kira-kira ngambek moal urang nu merekna ngambek moal sabab naon kasinggung hiji nuhunna teu jeung hate teu ikhlas nu kadua eta barang nu dibikeun ku urang teu digunakeun kana kakuduanana maka nikmati Allah oge dilungsurkeun ka urang teras-terasan maka urang eling alhamdulillah subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir buktos nuhun urang ka Allah kulisan tapi nu kadua syukur teh eusina sajabati hartina hatur nuhun eusina syukur teh naon gunakeun nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang kana kakuduanana kana kakuduan Bu soca urang loba keneh kana TV atawa loba keneh kana Quran loba keneh kana Quran atawa loba keneh kana HP nya bener gitu tuh geningan gitu Pak padahal soca nati Allah paningali nati Allah sehat nati saha ti Allah leres teh makana emut-emut Bu emut-emutnya urang mah sok loba rek ngucap alhamdulillah wae oge nungguan untung gede nungguan naik pangkat nungguan menang bantuan nungguan panen alus kakarek alhamdulillah ari teu panen mah teu alhamdulillah padahal mah Pak emut-emutnya ya ibu bapak urang dia garaduh mobil mewah teu gaduh mobil mewah minimal 2 miliar gitu hargana gaduh
Henteu. Tapi harirup. Harirup henteu. Hirup padahal teu gaduh mobil mewah. Tang kemah cobaan tong dahar tong minum ulah lila teuing 2 bulan weh. Kira-kira eta jalma hirup keneh atau maot? Maot maksudna kieu ulah nungguan mobil mewah tuluy kakarek alhamdulillah padahal urang tiap dinten tiasa tuang leueut teh eta nu nyambung nyawa urang boga mobil mewah aya teu dahar mah tetep naon paeh tapi dahar nginum sanajan teu boga mobil mewah geuningan hirup jadi berharga keneh tuang sareng leueut daripada gaduh mobil mewah eta teh rezeki ti Gusti Allah maka urang unggal waktu ulah ngarasa sangsara tetep kudu syukur ka Gusti Allah. Ari soal hayang beunghar manyamangga ai soal hayang pangkat luhur manyamangga leres teh pan urang teh harayangna teh kitu da memang ku Allah na kitu disebutna ge. Lamun cek Kang Ibing mapan aya Pak nu kopeahna ka dieu teh Kang Ibing almarhum uningan teh nu kawasa tos ngadawuhkeun dina firman-Na naon saur Allah teh zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah dipapaesan hate manusia teh hiji ku awewe nu kadua ku anak nu katilu ku harta kakayaan emas perak kuda anu alus mun ayeuna mah meureun mobil mewah atau motor anu mahal eta mah fitrati Allahna manusia memang resep kana hiasan-hiasan dunia ngan Kang Ibing manitip bahwa pamajikan anak harta banda eta teh lamun teu bener syukurna bisa nyilakakeun ngabejaan we aing mah nu maca kieu kahade da eta teh titipan geuning cekolot urang teh hirup sanajan di dunia tapi ulah cinta kana dunia disebutna teh hubbu dunia dan nu alus mah jalma nu juhud cek ulama Pak naon ai juhud teh tapak tina dunia nanging Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad nyebatkeun naon nu disebut juhud teh lain hartina teu beunghar lain hartina teu pangkatna luhur lain hartina teu boga kakayaan lain tapi juhud mah milari harta naik jabatanana kehirupanana luyu jeung aturan Allah makena oge luyu jeung kakuduan ti Gusti Allah tah sakitu we ti abdi mah heuh kitu meureun Kang Ibing dengengkeun. Halo Bu. Jadi kalau pengen kaya ya silahkan. Kalau pengen pangkat tinggi ya silahkan. Mau jadi apa ya silahkan. Tapi inget-inget nu tadi bahwa kabeh oge eta teh nikmat ti Gusti Allah anu ku urang kudu disyukuran. Leres teh. Bari kabeh eueuh manfaatna lamun teu dipake ladang ibadah ka Gusti Allah. Wah haji pan sok ngomong geuningan. Halo? Halo? Wah haji piraku teh nyaho wah haji. Wah haji manu ieu teh geuning berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia. Tingalikeun Pak leungeun aing geus kieu berarti oma. Da oma mah leungeun kieu. Sok we tingali dina TV. Leres teh. Harta berlimpah
pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Cek Wah Haji naon Pak? Wah Haji Roma, berakutnya pan oma teh diwawancara, Bu dengekeun oma diwawancara. Cek nu wawancara teh kieu, Bang Haji, di antara karya-karya Bang Haji yang begitu banyak, yang begitu fenomenal, itu kira-kira karya yang mana, lagu yang mana yang paling lama Bang Haji ciptakan? Subhanallah. Kalau saya berpikir dan kilas balik tentang waktu ke belakang, bahwasannya lagu yang paling lama saya ciptakan adalah lagu judi. Karena memang lagu judi saya harus melakukan penelitian, astagfirullah, observasi bagaimana judi menurut pandangan hukum agama dan bagaimana judi dalam dampaknya, efeknya dalam kehidupan sosial. Maka akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa memang benar bahwa uang judi najis, tiada berkah. Sebuah lagu untuk kalian semua, judi. Cek oma dengekeun. Kamana we ngomong mah. Dai geus penting kieu masuk rudat ngaji ge. Bari jauh teuing aing mah. Halo Bu. Bu. Apan ayeuna teh memang Pak data menyebutkan, inget-inget ieu kaprihatinan yang urang lain rek ngera-ngera diri urang, lembur urang sanes. Tapi memang data katanya pelanggan judi online terbesar di dunia adalah Indonesia. Ini kan ironis Pak. Sementara Indonesia adalah terbesar dan mayoritas umat Islam. Betul. Yang kedua Pak, Bapak jangan kaget. Di Indonesia ini daerah yang paling banyak pelanggan judi online-nya adalah Jawa Barat. Ini data Pak. Kunaon geuningan Ustad nyarita nu kitu, apan kieu Pak? Urang kolot indung Bapak sok ngarasa aman, pedah ningali budak teh biasa sakola mangkat, paling ngalalongkrong ngarariung, marayan HP, balik ka imah cicing di kamar main HP, pokna teh naon, Ustad budak abdi mah aman, da budak abdi mah tara ka mana. Justru ayeuna mah judi teh di imah ge bisa, da judi online. Masang togel di imah bisa ayeuna mah. Masang slot, uninga slot eta nu paranti nulakan panto. Da ayeuna mah bisa di imah. Maka urang kudu boga perhatian. Istilah kata Pak, anak-anak diruksak dengan game online, yang mudanya diruksak dengan judi online, orang tuanya khususnya ibunya diruksak dengan pinjaman. Tuh sareuri sia berarti aya teh. Oh henteu da teu online-nya langsung anu make rapat ya gini. Saminggu teh sabaraha kali rapat teh geuning polis. Aya nu kitu. Nu bener ya pura-pura meureun. Teu aya. Alhamdulillah. Maka hindari budak game online. Nu kadua judi online, nu katilu pinjaman online. Rek nginjem mah mending keneh ka paulis wae.
Doakeun ku sadayana paulisna sing beunghar bari berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sabaraha bieu teh nyawerna? Nya kumaha saweran paulis? Halo Bu. Emot-emotnya siga nu heureuy abdi teh, padahal mah heueuh. Tapi nya memang bener hartina memang eta teh gawat urang teh. Nauzubillahi min Bu, uihan deui kanu tadi bahwa syukur teh hiji hatur nuhun, dua ngagunakeun nikmat kana kakuduanana. Naon kakuduan? Nu gampang we, hiji lakonan wajib, nu kadua tinggalkeun haram. Sunnah mah teu dipilampah ge teu naon-naon, ngan atuh sakali-kali mah sunnah, tapi kanu pokok mah nu wajib. Leres teu? Makruh pek wae, arudun udud Pak. Nah teu arudun nu hareup. Teu gaduh rokok. Nya aing nu tara mah ulah maksakeun. Nu eueuh rokok sanajan osok ulah. Da sok aya geuningan ai rokok batur digubrakeun marariung betol udun teh ai mah boga rokok teh cap keris nyokotna teh sahiji-sahiji. Pan sok aya nu pinter kode kitunya. Abdi ge sok aya babaturan nu kitu, kabeh mah sok dikalepak tonggongna, keplak ku abdi digebuk. Maneh kalakuan angger we kitu cek aing teh jiga urang mekara harja we. Heupan aya wae sok. Nauzubillahi min Bu. Teraskeun Bu. Emot-emot lakonan wajib tinggalkeun haram. Sakitu-kituna atuh rek sare, rek dahar, rek ameng asal tong nu haram mangga. Tapi kade wajibna lakonan. Sakitu-kituna insyaallah jadi jalma anu kalebat syukur ka Gusti Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu kadua, urang teh ngobrolkeun perkawis khitan. Pertarosanana nanaon ari khitan teh? Lah aing ngomongkeun khitan mah Pak, tinggal tingali we kumaha praktekna khitan. Aya khitan teh pan aya di budak lalaki, aya oge di budak awewe. Ngan terus sok aya nu naros teh kieu, Ustad beda henteu nyunatan lalaki jeung awewe nya beda, da sabab barangna oge beda. Nah kumaha ai nyunatan lalaki? Nyunatan lalaki mah dipikeun kocopna, hukumna sunnah muakkadah. Tujuanana supaya gampang susuci, supaya sah ibadah payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai di awewe kumaha? Dijelaskeun ulah. Tapi abdi sesuai kitabnya, abdi bari peureum lain bari ngabayang lain ngan era ngomongna. Cenah di awewe teh aya daging nu beureum jiga jawer hayam. Urang Sunda mah nyebutna teh mata holang. Ta eta dipikeun mata holangna eta khitan di istri. Ngan hukumna sami sunnah, ngan memang hikmahna nu benten ari di istri mah nyatana di khitan teh supaya ngirangan syahwat. Maka awewe mah sabenerna syahwatna leuwih gede batan lalaki. Numawi Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah nyebatkeun bahwa mun boga pamajikan ulah diperekeun 4 poe 4 peuting eta kudu dijatahan. Halo? Ya serius Pak, serius. Teu nyaho eta teh karasana duka ateul duka naon. Heupan abdi teu pernah jadi awewe, nganu jelas ulah pere dina sajero 4 poe 4 peuting. Makanya kata ulama ngawayuh oge nyandung jatahna sampai sabaraha? 4, karena lamun 4 berarti kan kajatahan. Abdi serius Pak, ieu disangka heureuy. Ongko geus tadi asup teh cimareme. Kadung ora heueuh. Bu. Teraskeun Bu. Batak barudak santri mah sok nganadumna teh kieu.
Maji Alfiyah Anadom Nunang talil i'raba au tanwina mimma tudhifuh dibkaturisina syarat mudhaf kudu dipikeun tanwina cara lafaz ahlukum jeung ahluna syarat budak kudu dipikeun kocopna cara dipikeun mata golangna uya bongkar heuh dibongkar heula calanana sia teh ujung-ujung dikeureut dadas teh eta ge cek wahaji sarua eta mah Haji Iwan da Iwan Pales ge geus ka Mekah pa sarua aya sugan teh Pak Haji Cucu Wungkul leres Bu haroyong ka Mekah teh hoyong ka Mekah Bu hoyong ka Mekah hoyong ka haji lamun hoyong ka Mekah jig da daftar TKW hoyong ka Mekah hoyong ka haji lamun hayang ka haji tak datang we ka Haji Cucu eta ngaranna ka haji naon atuh ieu teh puguh mudah-mudahan sadaya nu hadir ku Allah ditakdirkeun tiasa ziarah Haramain haji umroh di Makkah Al-Mukarramah tiasa ziarah ka makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah amin ya Allah ya Rabbal alamin syaratna daftar syaratna naon Bu daftar wis pokona mah haji naon we Haji Mansur di kota kan loba baheula Haji Mansur usum nyarieunan jalan halaman kena gusur pake ka Mekah aya Haji Fatimah ka Mekah na teh ngajual tempat jeung imah palebah balik sarena teh di emper batur nya bener teh mun pagawe masuk lobana teh Haji Nurdin Kosasih nurut dinas ongkos dikasih mun baheula zaman Orde Baru loba haji teh Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar nya aya lin betul Pak halo Pak sok aya nu nanya Ustaz cenah ai haji nu kitu alus teu yeuh haji mah kabeh oge hade dan nu goreng mangan hiji Haji Dul Majid geus ka haji ngendul ka masjid da aya wae aing ge nyaho tapi lain Pak Haji Cucu lain halo Bu tuh di Mekah mah pan resep berjamaah ge taroskeun tah ka akang nu geus ka Mekah begitu salat Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin nyamun di Mekah da kumaha imam aya nu kieu Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Depan aya beda-bedanya ayo ujungna Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Allahu akbar Allahu akbar Sami'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd di ditu sia teh dengekeun aya di Mekar Harja mada aya teh nu kitu aya nu kitu
Nyaeta pugu cuk isuk geus raripuh nu adan nu geus kolot di abdi mah ngaranna teh Bahmod. Aya Pak. Bahmod aya. Lain Bahmod ieu mah di ditu. Depan abdi mah kieu kabiasaan abdi kieu. Lamun ngomong di dieu nu diomongkeun urang ditu. Engke lamun ngomongna di ditu nu diomongkeun tak kitu. Meni ripuh cuk isuk. Alhamdulillahilladzi. Ai kabeneran rek usum kurban Pak. Jadi deket masjid teh aya sapi nya asa kahudangkeun beureun sapi teh aya saya balat ngot. Garugah gugah waktos parantos tabuh ningali kana jam leungit kakarek anyar ganti itu si anjing geus eueuh deui wae. Atuh digorong abah tong unjang anjing sampai ka masjid cenah kitu. Eupan ripuh Pak. Tuluy pupujian ai suku nyang hunjar da geus kolot teh geuningannya. Nun Gusti mugi ngahapunten kana dosa. Jisi maaf di bari nundutan bari ngalenggut nepi kana suku sareng dosa indung suku. Maksud nama indung bapak Pak. Tapi dah kagok sareng sakabeh ramo na cak aing teh kumaha tuh. Halo. Aing nu ngorana ka mana? Nu ngorana mah masih keneh tunduh tos nonton Prancis lawan Portugal. Malah memehna main Jerman jeung Spanyol. Nu lolos Spanyol, nu kadua Prancis. Tak ayeuna main naon? Turki jeung Austria. Benernya? Kenyarahoeun aing mah. Geus kajian ketang da eta mah main bal batur. Nu jelas urang syukuran alhamdulillah Persib juara. Alhamdulillah. Halo. Ibu-ibu mulai ngaharuleng teu ngarti cenah aing mah. Ibu mah ngartina ge balanja online. Nya bener teu? Hayo we gedeng-gedeng nih paket. Kana saha? Ngoce eni. Nah pemajikan aing teh balanja wae. Isukna paket. Siapa? Cok eni deui wae. Aya cok eni. Kades ya Bu, lamun rek balanja komo balanja online ieu bebeja kasalaki sing karunya. Malah aya film ajab istri yang belanja online tanpa sepengetahuan suami ketika meninggal jenazahnya dibawa JNE. Rek dipaketkeun sia. Halo Bu, sok aya nu nanya, Ustad geuningan apa? Apaan pamajikan aing ge kitu? Mang edit nu ieu edit. Halo. Halo Bu. Tuluy pan adan sarua ripuh. Hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholah. Pala jadi ehan ongkoh. Nauzubillahi min. Makana Bu emut-emutnya emut-emut. Ai khitan teh Pak, bahasa kolot urang mah rupi-rupi. Leres teh. Nyebatkeun khitan pedah memang bahasa Arabna teh khitan. Aya nu nyebat disunnatan pedah hukumna sunnah. Aya nu nyebat disundatan pedah disundat. Aya deui nu nyebatna teh disepitan meureun abdi ge meureun pedah memeh digunting teh sok dicapit heula. Bisi kana helm. Atuh helm kagunting mah moal SNI Pak. Leres teh. Aya deui malah nu nyebutna teh disopak lodong. Nyunatan Pak, nyunatan keneh. Aya deui Pak, jalma kolot urang kapungkur nyebat kana khitan teh ngislamkeun. Aya teh. Aya teh. Tak kudu nama nanya, Ustad, kunaon geuningan kolot urang nyebut kana khitan teh ngislamkeun. Nu kadua sok aya nu nanya deui kieu.
Saur tadi cenah ai khitan teh lain di lalaki wungkul tapi di awewe ongkoh. Tapi kunaon setiap datang uleman undangan tasyakur walimatul khitan nu disunatana teh asep, nu disunatana teh ujang, nu disunatana teh udin, nu disunatana teh cecep. Oh, tasyakur walimatul khitan telah dihitan icih aya wah. Telah dihitan enoh aya wah. Telah dihitan eti dan kokom. Setiap surat undangan nu datang pasti nu dihitana pameget. Padahal tadi bahwa khitan teh aya di lalaki jeung di awewe eta teh naon? Secara ilmu fikih mun nyunatan lalaki sunnahna diramekeun tapi lamun nyunatan awewe sunnahna direrepeh. Makanya ibu nggak usah iri, ini tanda bahwa Islam itu sangat menghargai wanita. Kunaon menghargai wanita? Sebab kieu ari lalaki ningali awewe beda jeung awewe ningali lalaki. Ibu-ibu keur nalongkrong dina tepas torojol aya nu ngaliwat lalaki kasep nya minimal siga abdi lah. Cicing sia teh da ieu teh jeung si Ariel teh mirip. Nganeuleuna dina sedotan. Apal si Ariel teh? Si Ariel teh nu ieu teh geuning. Terus melangkah lupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Apa teh? Geus lah. Ulah panjang teh geus penting. Halo Bu. Awewe keur nalongkrong aya nu ngaliwat. Jarang awewe nu kieu. Kieu. Hai, cowok jarang Pak kajaba nu geus pegat ulat erana. Leres teh? Leres teh? Tapi lalaki nongkrong pinggir jalan awewe ngaliwat geulis komojang bari bohai. Eta teh ngareret bari jeung pura-pura teh Neng bade ka mana kitu. Kade Neng atos-atos. Padahal mah sarua padahal mah yang nanya we jeung hayang neuleuh. Da kitu-kitu kene sarua. Makanya Bu, ingat-ingat. Khitan itu disebut ngislamkeun. Apa sebab? Di antara sebabna bahwa sebab khitan teh hiji mangrupakeun identitas umat Islam. Mana buktina? Buktosna hadis Rasul ketika sahabat sumping ka Kanjeng Nabi nembe asup Islam. Ya Rasulullah, ieu jalmi asup Islam. Tos sahadat atos. Teras kumaha deui ya Rasul? Hiji dicukur, nu kadua khitan. Nu kadua kunaon khitan disebut ngislamkeun? Emut-emut ku sadayana. Sabab di urang mah urang Sunda lamun di khitan teh geus rek menuju deukeut kana balik. Leres teh? Leres teh? Maksudna naon? Pan lamun budak geus balik artinya sudah mulai dia akan bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah. Mulai kena ku hukum wajib, ku hukum sunnah, ku hukum makruh, ku hukum mubah, ku hukum haram. Mulai kena, makana urang masuk nyebutna kana khitan teh naon? Ngislamkeun. Bu, hoyong gaduh murang kali anu soleh solihah hoyong. Nanya abdi serius ya, waler kusadayana. Mun hoyong-hoyong mun henteu. Hoyong teu gaduh murang kali soleh solihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ayo urang dia bakal marawat moal. Kumaha? Jika atuh ayeuna we. Bu, ingat-ingat pan urang teh bakal maot. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Kehidupan kita di dunia ini, Pak, ini kan cuman sementara, betul? Karena Allah menyebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan merasakan apa yang disebut dengan mati. Sementara Bu, kalau orang sudah mati itu kan masuk ke satu alam transit. Bukan langsung akhirat, tapi transit dulu di satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Maka alam barzakh ini disebut al-fasil bainad dunya wal akhirah, alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Kita menyebut dengan alam kubur. Kalau orang sudah masuk di alam kubur, itu pilihannya cuma dua. Mana yang dua? Pertama adalah nikmat kubur. Apa nikmat kubur? Raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, kalau orangnya kelakuannya buruk, tingkah lakunya tidak baik, maka ditempatkan hufratun min hufarin niron, di satu lubang dari lubang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mau kita pengen mati atau tidak pengen mati, mati itu akan datang, Pak. Betul. Cuman yang harus kita tahu, Pak, bahwa setiap manusia yang ada di alam kubur, mereka itu menunggu 3 hal. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Orang tua kita meninggal, itu kalau sudah masuk alam kubur yang ditunggu 3 hal. Bapak ibu mati 3 hal. Saya mati sama, nunggunya cuma 3 hal. Apa yang 3 hal? Yang pertama, Pak, orang yang di alam kubur itu menunggu datangnya kiamat. Yang dapat nikmat, yang dapat siksa, sama-sama nunggu pengen cepat kiamat. Kalau orang yang dapat nikmat, saking nikmatnya dikubur, dia itu pengen cepat kiamat karena dia tahu kalau setelah kiamat bakal dapat nikmat yang lebih besar, namanya surga. Betul? Kalau orang yang disiksa di alam kubur itu pengen cepat kiamat. Gara-garanya apa? Gara-garanya ia berpikir bahwa ternyata siksa kubur itu sangat pedih, maka pengen selesai siksanya. Disangkanya kalau sudah kiamat siksanya selesai, padahal sudah ditunggu dengan siksa yang lebih pedih, namanya neraka. Halo? Halo, Bu? Halo, Bu? Makanya seorang sahabat nih, Pak, namanya adalah Sayyiduna Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala an. Beliau ini ahli Quran. Beliau orang kaya yang harta kekayaannya dipakai untuk perjuangan agama Allah. Beliau ini termasuk salah satu khulafaur rasyidin yang ketiga. Lalu beliau ini memiliki gelar Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya, karena Sayyidina Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah. Pertama adalah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Ruqayyah meninggal, lalu menikah lagi dengan adiknya namanya Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Maka itu disebut Dzunnurain, memiliki 2 cahaya. Ruqayyah radhiyallahu taala anha, Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Halo, Bu? Halo, Bu? Sayyidina Utsman termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa yang menyebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat-ingat, Pak, beliau ini ketika mendengar Nabi bercerita tentang siksa neraka, beliau enggak nangis. Ketika bercerita tentang dahsyatnya kiamat, beliau enggak nangis. Tapi begitu bercerita tentang siksa kubur, beliau menangis. Semua pada nanya, "Wahai Utsman, kenapa kau menangis?"
Padahal diceritakan siksa neraka tidak nangis, diceritakan diceritakan terjadinya kiamat tidak nangis, tapi diceritakan siksa kubur kok nangis. Jawaban beliau apa? Nih ingat-ingat Pak. Kata Sayyidina Utsman, kalau saya nanti ngalamin masuk neraka, saya nggak bakal sendiri. Yang kedua, kalau saya nanti mengalami kiamat, saya yakin saya nggak sendiri. Tapi kalau disiksa di alam kubur, pasti setiap orang sendiri. Betul Pak? Makanya begitu hebat dan dahsyatnya apa? Siksa kubur. Yang kita itu dekat adalah dengan kematian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Geus cangkeul emjet wae mah. Halo. Nu kadua, nu ditungguan ku jalma di ahli kubur teh nyatana kiriman pahala kahadean. Maos Quran, zikir, sholawat, sodakoh, diumrohkeun, dihajikeun, itu ditunggu oleh orang tua kita. Itu ditunggu oleh para ahli kubur yang ada di alam kubur. Nu katilu nu ditungguan ku jalma ahli kubur teh nyatana kabar berita. Jadi ahli kubur teh kepo, Pak. Apal kepo ente? Ari kepo teh mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Kepo tentang apa? Kepo berita keluargana di alam dunia. Lamun di alam dunia anak nangadengkeun salat, menjaga puasa Ramadan, menjaga kewajiban, menghindarkan maksiat, maka tersenyumlah orang tua yang ada di kubur. Sebaliknya anaknya melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban sholat, tidak mau puasa Ramadan, bahkan tidak akur dengan saudara-saudaranya gara-gara warisan, lalu adik kakak berpecah dengan saudaranya tidak baik, maka yang menangis adalah orang tuanya. Maka lamun hai nyaah kanu jadi kolot, kade tong pasea jeung dulur kade. Berarti ustad cenah pasea jeung batur maka jeung sarua wae ulah. Halo. Hoyong soleh solihah murang kali teh. Bu, sabenerna ku Rasul oge tos disebatkeun. Saur Kanjeng Rasul min haqqil walad 'alal walid. Hak anak kewajiban kolot di antarana nu disebatkeun hadis ieu dua. Sabaraha Bu? Kewajiban kolot kanu jadi anak ngan dua. Hiji ayyuh sina ismah, mere ngaran nu alus, sabab ari ngaran teh doa, ulah ieu mah mere ngaran sakadaek. Sok aya di lembur mah dikira-kira. Pedah budak lahirna poe Kemis kabeneran keur hujan pan simis jan. Aya teh. Aya mah misjan. Lahirna asar poe Rebo kabeneran indungna ngaranna Aah jadi Sarboah. Aya deui nu ka abdi mah kieu, ustad lah panjang-panjang teuing mere ngaran, angger we ari di gerowana mah sautan, matak bener budakna teh 3 ngaranna teh pondok kabeh, si Jaja, si Lili, si Ken matak di gerowan teh kabeh, jaliken nyampeur kabeh Pak. Aya deui anu siga barat ngaran teh. Ngaranna teh Berli, cek aing teh hade ngaran teh Berli. Si horeng ceuli na meber. Nu matak Berli teh meber ceuli. Aya deui panu ngadenge ka kiai teh pokna naon da cek kiai oge lamun mere ngaran teh sing hade urang mah cenah mere ngaran budak teh tina Quran dibere we ngaran Muhammad lam yakunil. Cek aing teh ti mana eta lam yakunil? Pedah dina surat Al-Bayyinah aya lam yakunil ladina kaparu. Nauzubillahi min kasih nama yang baik supaya anak kita ketika dipanggil mengandung doa untuk anak. Model abdi kedua abdi mengadongeng sorangan. Pun anak abdi ayeuna anak teh nembe 3. Nu nembe nya kakarek ieu ge nembe ari nembe teh kakarek. Berarti kan aya harapan nambah deui.
bari alhamdulillah ieu abdi mah boga anak 3 teh teu pernah lahiran. Atuh kumaha bener. Anak abdi nu kahiji awewe, nu kadua awewe, nu katilu pas jalu. Lalaki lahirna pas pisan tanggal 12 Mulud. Aya kitu dibere ngaranna si Mulud henteu. Ngaran budak abdi nu katilu Raja Biru Muhammad Said. Pan ari Persib mah Pangeran Biru, ari pangeran mah pan anak raja. Tak berarti anak abdi mah bapakna saha? Persib. Cek batur disangkana kitu, pedah kolotna cenah bobotoh. Padahal mah lain kitu Pak, disangkana mah cenah kiai budak ngaranna meuni gaya kitu meuni balaga keur raja make biru. Kabayang Pak, raja berarti darah naon? Biru. Lain kitu, ai raja teh maksudna roja. Teh ngarep-ngarep, ai biru teh kahadean. Ai Muhammad teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedah lahirna 12 Rabiul Awal sami sareng Kanjeng Nabi. Da sarua kitu ge Pak. Ai pun bojo mah di rumah sakit, abdi mah eueuh ceramah aing mah ka Bandung. Atuh jak maya rumah sakitna di mana Pak? Leres. Halo Bu. Makanya satu apa? Kasih nama yang baik. Yang kedua, berikan pendidikan akhlak. Wa yuhsina adabah. Bere pendidikan akhlak. Apa pendidikan akhlak? Akhlak itu dibagi dua. Satu akhlak di hadapan Allah. Yang kedua akhlak di hadapan sesama. Maka yang disebut dengan soleh, ingat-ingat. Soleh itu adalah al-qaimu bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang baik di hadapan Allah dan baik di hadapan sesama. Kakarek disebut jalma soleh. Ai salat daek tapi hirupna koret. Koret pancok aya jalma nu kitu. Aya teh. Nepi kapokna teh naon? Si eta mah naon ongko sok salat tapi koret mending kene urang cenah teu salat oge urang mah bageur. Ih duanana oge teu bener. Leres teu aya deui kabatur daek mere kabatur bageur tapi salatna teu bener. Eta ge can soleh. Maka soleh itu apa? Yang baik di hadapan Allah dan baik hubungan dengan sesama. Maka kalau pengen anak soleh solihah abdi manitip pasantrenkeun. Naon cenah? Pasantrenkeun. Sina ngartieun 3 ilmu, sabab 3 ilmu ieu hukumna wajib. Ingat-ingat. 1 tauhid, 2 fiqih, 3 tasawuf. Tauhid jang supaya bener iman, fiqih jang supaya bener ibadah, munakahah, muamalah, jinayah. Tasawuf jang supaya hatena bersih, maka tasawuf disebut tazkiyatun nafs. Hadirin saudara-saudaraku yang budiman, ini AA bagian terakhir Bapak ya. Sudah malam Pak, halo? Masih ingat sama AA Bapak? Halo? Ibu masih ingat sama AA kan dari Bandung Pak, halo? Walaupun memang AA teh sekarang jarang muncul di TV ya Pak ya. Halo? Nyapan abdi kita ningali AA gimna TV nasional terakhir acara ILC. ILC teh naon? Anu debat teh eta nu na TV One, pembawa acarana teh pan geus kolot teh apa naon? Pak Karni pan meme agim ke Pak Karni heula. Pemirsa, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Logim Dastiar atau Agim tentang bagaimana kita menjadi orang yang baik di hadapan sesama kita.
Tapi satu hal, beri saya 11 pemuda dan secangkir kopi, maka saya akan guncangkan dunia. Kata Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia. Kita rehat sejenak. Pada gitu kemarin. Atau matanya ho. Halo. Naon we Pak. Halo Bu. Bu. Pendidikan itu kan begini Pak. Orang itu baik atau tidaknya tergantung satu organ, tergantung sesuatu yang jadi pimpinan di dalam tubuhnya, di dalam dirinya. Apa itu? Yaitu hatinya, benar Pak? Sampai Rasul teh menyebut idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang satu ini baik, maka semuanya baik. Tapi kalau yang satu ini buruk, maka yang lainnya pun semuanya akan buruk. Ibu, benar? Apa itu TAA? Tiada lain adalah hati kita. Benar Pak? Kita pengen bahagia, itu pun dengan hati Pak. Bahagia mah dengan hati, benar? Nih Pak, ada seseorang nih yang dia teh lagi kasmaran sama seorang perempuan, laki-laki perempuan, bawa motor Pak di sini jalan menuju Bantarujak. Ternyata di jalan teh bannya bocor Pak, kempes. Lalu si laki-lakinya dorong di depan, si perempuannya dorong di belakang. Kita lewat nih pakai mobil. Kita bilang apa? Kasihan, ini teh sudah jauh tambal bannya. Ini mendung juga mau hujan. Kasihan sekali dia. Coba Bapak tanya sama dia. Pengen tidak dikasihani? Apa dia bilang? Tidak apa-apa. Ini berarti kenangan indah tentang perjuangan cinta kami. Betul Pak? Ini teh apa berarti? Walaupun fisik capek, kalau hatinya seneng Bapak gembira, betul? Artinya bahagia teh di hati. Kalau pengen jadi orang bahagia mah jaga hati kita dari kotoran-kotoran penyakit hati. Makanya Bu, orang ikhlas teh siapa? Orang ikhlas mah Pak, yang dirinya tidak merasa memiliki apapun, termasuk tidak merasa memiliki terhadap diri sendiri. Jangankan harta, jabatan, rumah, mobil mewah, keluarga, diri sendiri kita saja bukan milik kita, tapi milik Allah, benar? Nih kan contoh begini, Bapak ngasih ke orang, sering ngasih ke orang. Lalu Bapak teh punya hajatan. Bapak teh bilang ke orang yang suka dikasih, Mang, besok bantuin ya, saya mau hajatan. Si Mang ini bilang, Bapak mohon maaf, saya teh nggak bisa ngebantuin, kebetulan lagi repot. Apa sih Bapak bilang? Kamu sering dikasih sama saya, padahal saya teh sayang sama kamu, tapi ketika saya butuh, kamu tidak mau bantu. Itu teh kan berarti ngasihnya tidak ikhlas, bener? Kenapa ngasihnya nggak ikhlas? Karena berpikir bahwa yang dikasih itu milik kita. Padahal mah jangankan harta, diri kita saja bukan milik kita, tapi milik Allah, bener? Betul tidak? Halo? Orang menghina kita, kamu itu bodoh, kamu itu kurang ilmu, kamu itu jelek. Kita teh marah. Kenapa? Karena merasa kalau kita teh pinter, kita teh merasa jadi siapa-siapa. Padahal mah kita tidak ada apa-apanya, Pak. Yang mulia mah cuman Allah, yang pinter mah cuman Allah. Betul? Betul tidak? Ini setuju tidak Pak? Makanya pendidikan tentang hati ini adalah sesuatu yang sangat penting. Insya Allah. Mudah-mudahan wabil khusus wabil khusus Cep Muhammad Rafan Aramdan
umum turunan urang sadaya ku Allah dijantenkeun turunan anu saleh salihah amin. Dijantenkeun murang kalih anu kuat iman luhur ilmu jembar wawasan. Dijantenkeun murang kalih anu nyandak kasayan wabil khusus kanggo ibu ramana umum kanggo sadayana fid dunya wal akhirah amin. Hajatna Bapak Haji Cucu Sunanta sinareng Ibu Hamidah mudah-mudahan diberkahan ku Gusti Allah. Naon anu parantos diwalimahkeun disodakohkeun janten kasayan anu ku Allah dibalas ku kasayan dunia sinareng akhirat amin. Mudah-mudahan kalawan berkah ausan Quran, berkah keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah silaturahim, berkah doa, berkah pengajian, berkah sadayana kumpul ngariung di ieu tempat. Mudah-mudahan sadaya nu hadir nu gaduh pamaksadan ku Allah dipaparin tinekanan bari diberkahan di mana ninggalkeun alam dunia mudah-mudahan dipaparin tetap iman Islam amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-ijabah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi di kota Manado. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi dengan saya yang mirip Ronaldo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.